Sedangkan di markasna Keraman Rodaya Ireng mah harita teh katembong si Gopar keur popolotot ke anak buahna anu geus dielehkeun ku Jaka Rungsing. Pirage seorang oge mani raripuh kitu ilaing mah bener-bener nyerakeun pisan. Atuh da saurang oge kecida jagona Kang. Sigana lain jalma samena-mena manehna teh. Tapi kawilang hiji jawara nu memang geus disiapkeun ku urang lembur dinya. Si Daim nu nembalan bari pupuringisan keneh kituna teh. Alah, alasan wongkol. Dikon dewek mah eueuh anu jago di alam dunia ieu teh. Lianti dewek jeung Mbah Rowi guru dewek. Benar hari kitu teh amam Kang. Tapi eta Jajaka teh memang hebat. Nyatana bedog kuring tiluan dipotong-potongkeun we ning ngan ukur make ramod jajangkung jeung curugna wungkul. Alah, eta mah memang siana we nu baralagu piraku kudu kebenangan ku musuh nungan saukur saurang. Sedangkan ilaing tiluan gerakanana kawilang cepat Kang, hese dituturkeun ku panon. Lianti eta capitan Ramona teh pageuh pisan. Kuring teu sanggup pikeun ngalepaskeunana najan geus ngaluarkeun sakabeh tenaga oge. Manggas. Tong loba teuing ngabangus ya. Ilaing masih ganu moji geuning kanu jadi lawan teh. Si Gopar burial buncelik ngadenge keterangan ti si Dasim anu sarupa kitu teh. Manehna mah teu sukaeun lamun aya jalma anu muji atawa ngalus-ngalus ka batur teh. Kahayang nama dirina we nu dipuji-pujina da rumasa pangjogona teh. Nempo nu jadi pangmimpinna geus molotot mah si Daim teu wani nyarita deui. Manehna geus nyaho pisan kana pangadatan si Gopar. Lamun terus bae nembalan geus tangtu bakal cilaka ka dirina. Tah, aya nama geura inum tah ubar. Beres si Ocit jeung si Damin. Terus malolor ka itu. Isuk-isuk urang jorag lembur Jatinggora. Dewek langsung nu bakal mingpina. Si Gopar ngasungkeun tilu siki ubar segala dekaleci. Si Daim gancang nampanan ubar nu diasungkeun ku pamingpinna. Nu dua dibikeun sewang. Hiji ka si Ocit jeung ka si Damin. Satuluyna kalayan teu kungsi nyarita deui ka si Gopar terus bae tiluanana arindiet ti dinya. Ari si Gopar saditinggalkeunana ku anak buahna teh tuluy ngahulang manehna jadi ngarasa panasaran oge ka eta Jajaka anu geus ngarubuhkeun tilu urang panggotana. Ngandenge lalakon anu dicaritakeun ku si Daim cikeneh daek teu daek manehna jadi kalimpudan ku pananya dina jero hatena. Nah, saha atuh eta Jajaka teh? Bener kitu jawarana lembur Jatinggora. Lamun nya teh mah kitu. Eta ngandung hartieun dina mangsana engke ngajorag teh dirina kudu waspada. Geus kabuktian si Daim nu ulin silatna kawilang leuwih punjul ti anggota nu sejenna oge geuninga nyatana mah manis sakitu ripuhna basa tarung jeung eta Jajaka teh. Ret manehna ngareret kana pigeulang leungeunna nye seuri. Lah make kudu hayang sagala rupa apanan aing teh boga ieu. Sajalmaana sih nu mampu ngayonan kana kahebatanna ieu pakarang. Sakumaha jargona oge dibubuhkeun ku aing. Kitu galecokna teh si Gopar dina waktu harita. Sedangkan di lembur Jatinggora di buruan imahna Ki Sarpa. Harita geus narangtung ulasan Jajaka anu nyaroren bedog dina cangkengna.
sewang-sewangan tetela si Boing jeung baturna teh geus karumpul di dinya. Di hareupeunana ketembong Ki Sarpa anu keur nangtung bari cacarita. Barodak darengekeun ya. Maron samemena oge geus diberenya ku si Boing. Naon pangna ilaing kabeh dititah kumpul di dieu. Tapi ayeuna ku dewek karek dicaritakeun deui sangkeun leuwih eces tur jentre. Ki Sarpa teureun heula nyaritana tuluy ngareret ka Jakarungsing anu harita keur kagaleran dihandapeun tangkal bari nggerean liang celina ku bulu hayam. Sanggeus kitu mah tuluy neruskeun deui nyaritana. Saperti nu enggeus dikanyahokeun ku urang sakabeh. Yen geus lila ieu lembur teh tiiseun. Nu jadi sabab nama nyaeta pangeusina sarieun ku Karaman nu daya ireng. Beurang teu weleh hariwang, detang peuting teu weleh dilimpudan ku kamelang. Inggis ku bisi eta Karaman ngagalaksa ka dieu. Eta kaayaan teh kacida nyiksana. Urang teu bisa kieu wae. Ku kituna geus waktuna urang nyieun tindakan. Nu matak ilaing ditetah kumpul dina waktu ayeuna teh. Sangkan tatan-tatan pikeun yang hareupan eta Karaman. Tadi beurang si Kayah geus rek diculik ku 3 urang anggota lodaya ireng. Ngan hadeena bae aya Jang Jaka anu nulungan. Tiluanana dirubuhkeun, tapi sangkilang kitu baloka tina eta kejadian geus tangtu si Gopar nu jadi gejadugna moal cicingeun. Isuk jaga ninggeto geus pasti bakal datang ka dieu pikeun nyieun balitungan. Sekaligus karanjah ka ieu lembur. Ku kituna salaku murid-murid dewek nu saeutik lobana geus ngawasa ilmu bela diri. Ilaing kabeh kudu siap pikeun yang hareupanana. Dewek sanggup keneh ngelawan 3 urang anggota mah. Atuh perkara si Gopar nu cenah kawantar ku kajagoanana. Tenang aya Jang Jaka anu bakal ngelawanna. Ilaing siap. Siap. Barudak ngora nu araya di dinya meh bareng saur manuk. Atuh pikeun saterusna ayeuna urang dengikeun ku sarerea. Jang Jaka bakal merek kamandang ngeunaan kumaha carana sangkan aya dina kaunggulan dina waktuna tarung yang hareupan lawan. Ki Sarpa ngareret ka Jakarungsing bari unggek mere isah. Nu direret surti tuluy nguniang hudang terus nyamperkeun ka lebah anu keur narangtung. Nu dicaritakeun ku Ki Sarpa teh memang bener kitu dak. Ulah caricing bae atuh. Lamun aya nu ngaruksak kana kateng tereman lembur geura tembongkeun ka alam dunya yen ceting ora lain lembur bisa seungeurana dijajah ku jalma luar. Hayo lawan dak, lawan. Jakarungsing eureun heula nyaritana tuluy manehna nyokot batu sagede beureup. Keur naon maraneh kabeh dialajar silat ka Ki Sarpa. Ari teu digunakeun mah kanyari-nyari awak jeung olok kejo doeh oge. Nu matak ayeuna waktuna pikeun ngagunakeun eta pangabisa teh. Pira aku kudu eleh. Sidah sarua bae jelema itu oge sarua deui ngarakan sangu kabeh oge. Mun teh daharna daging jelema atawa goreng batu kateuing tah ari kitu mah. Teuing urang ge pasti sieun. Atau eta nu ngaranan Kang Gopar nu cenah di Pika Gimbir sabeboga gelang iblis teh keun eta mah bagian uing bakal dikieuh ku uing mah. Jakarungsing ngarames batu nu tadi dicokotna saharita keneh eta batu teh jadi bubuk siga tipung dina kapelanana. Atuh puguh nu araya di dinya jadi arolohok kaasup Ki Sarpa. Tapi teu lila kituna teh saterusna mah ala lemprak lantaran ngarasa reueus ku kakuatanana Jakarungsing. Ari Jakarungsing mah tuluy bae ngawurkeun
jaka rungsing mah tuluy bae ngawurkeun batu nu geus jadi bubuk teh nah aja manehna mah mamerkeun eta ilmu tapi lain pikeun sombong atawa yang disebut jago, maksudna pikeun ngeduruk semangat barudak ngora anu araya di dieu. Sekaligus pikeun ngagedekeun hatena hambeh ngarasa regreg jeung warani dina nganghareupan musuh. Da memang jeung nyana saenggeus nyaksian kana naon anu geus ditembongkeun ku jaka rungsing sakabeh barudak ngora anu tadina sasa teh jadi barijil deui ka wawanina. Maranehna geus leungit ka sieuna dina nganghareupan nu ngaranan Karaman Lodaya Ireng. Kabeh oge ngarasa yakin yen jaka rungsing bakal mampu pikeun ngungkulan kesaktenan si Gopar jadukna eta Karaman. Ngan ieu teh kieu yeuh dak euy numutkeun bejati angin anu ngarewas ka uing. Tadi cenah mah moal peuting ieu daratangna teh eta Karaman teh. Tapi isukan cenah bareng jeung belatekna panon poe kadarina teh. Barudak. Benar eta teh jang. Kisarpa bangmanu penasaran. Nya bener atuh ki da uing mah tara ngabohong sakapeung. Jeung na deui cek guru uing oge pamali lamun ngabohong teh. Engkena bakal diduruk maotna teh. Ih sieun. Kisarpa anu memang geus percaya sapinuhna ka jaka rungsing. Jadi teu loba tatanya deui manehna yakin kana kecapanana eta jajaka teh bener ayana. Ukituna gancang mere perintah ka murid-muridna. Tah kitu ganeng barudak. Jadi teteh layan Lodaya Ireng teh bakal ka dieuna teh isukan. Ukituna peuting ieu mah ulah aya nu paragadang gara sarare sore-sore ame isukan salegar awakna teu narundutan dina mangsana tarung teh. Atuh kanu encan ngarasa bedogna wayahna geura rasa heula sing seukeut. Terus penting ayeuna mah ieu aing kabeh ngarendong bae di dieu abeh teu kudu hese deui ngumpulkeunana isukan. Isukan urang pepakeun si Gopar jeung baladna di tungtung lembur. Kumaha ngalarti? Ngarti. Barudak ngora saur manuk sanggeus kitu mah barisan barudak ngora teh dibubarkeun ku Kisarpa. Satuluyna mah aya nu ting karuksek ngarasa bedog, aya oge anu ngalobrol jeung baturna. Langit lenglang, alam padang tayat-tadang aling-aling. Manuk recet disarada patembalan jeung baturna ngabageakeun cahaya sang surya nu sumirat nyangan wana. Cai ibun nu ngagarendang na tungtung daun ngagurilap herang liar mutiara kasorot ku panon poe isuk-isuk. Harita ditungtung lembur Jatinggora walasan jiriem ting salingker dina hieumna rurungkunan. Ukur panonna we hungkul nu katempo buburilakan teh. Kisarpa nu geus saged ku papakean kajawaraanana katembong keur cingogo di salah sahiji tangkal kiara. Matana mencrong seukeut ka hareup. Sedengkeun di luhureunana jaka rungsing keur jongjon we ucang ange dina dahan bari ngagerean deang celina ku bulu hayam. Tekungsi lila dina tungtung panempona Kisarpa. Harita katembong aya kira-kira 20 orang jalma anu ting garedig leumpang. Tetela eta rombongan teh Karaman Lodaya Ireng anu geus anjog kalebah dinya. Panghareupna aya si Gopar jadugna eta Karaman. Leumpangna gegahna keran. Dituturkeun ku si Daim salaku anak buah kepercayaanana. Tetela geus jalingar deui teu pupuringisan siga kamari. Nalika eta rombongan ngaliwatan hiji tegalan garung nu rada lega. Ngadadak ngedenge sora nu ting haryeng dituturkeun ku pating balsurna rokrak jeung daun garing anu muru ka nu keur laleumpang. Blasur.
corelat cileng cileng cileng. Si Gopar loncat nyingkahan pan kitu deui si Daim jeung si Damin nu aya di tukangeunana rikat ngarelok ngan orokaya daun jeung rokrak teh terus kabelesur nu akhirna mah narancep dina tarang 5 orang anggota Karaman anu teu sempat ngejat. Nu limaan teh tingko ceak anu satuluyna nalambru baloboran ku getih nganya najan nya oge ngan ukur rokrak jeung daun garing disebutna. Tapi lantaran dibalodokeunana ngagunakeun tenaga alik pisan nya tangtu ngajadikeun heuras alahbatan pakarang tina beusi. Si Gopar mah meuni burial buncelik lianti ambek 65 anak buahna nu tinggal ler teh oge ngarasa reuwas tayuhna mah alatan narima serangan nu ngadadak. Kurang ajar, saha mangkelukna nu geus kumawani kieu ka dawek. Ayo nih tembongkeun sia setan. Diri nu nyieun petana mah keur nyarengeh we dina dahan kai lantaran eueuh jawaban jeung taya nu nembongan. Si Gopar mungkin ambek bae ka tempona. Woro geura kaluar sia teh kehead. Ulah nyumput bae siga jurig. Corelat kacileng ceneh. Cekarungsing loncat tina tangkal. Terus nete lemah hareupan si Gopar. Ada awasnya luarnya. Ulah kitu biar aku jadu Karaman teh ruasan terseru. Asa teu nyari geningnya. Kurang ajar. Jadi laeng mangkelukna. Hayang kojor ngora-ngora di leungeun dewek ieu mah. Nempo kadatangan Cekarungsing si Daim, Ocid jeung Damin mah rada rangaranjug oge sabab maranehna mah geus ngarasaan kumaha beurasna leungeun eta jajaka. Kalah ting haroleng. Ayo geura serang sateh Daim, Ocid. Si Gopar mere parentah. Gadenge kitu kepaksa bari sieun-sieun oge si Daim narajang dituturkeun ku Ocid jeung Damin. Corelat kajeleng hiat tiluanana ting salabrut muruka Cekarungsing. Ari anu diserangna mah stoning tenang bae katemponna teh tilu peureup anu ting hariuk murukan anggota badanna teh kalah ditenjokeun. Tapi barang sajengkal deui rek nepi kana sasaran rikat Cekarungsing ngepagkeun ku kadua leungeun ku kadua pigelang leungeunna bentrokan leungeun teu bisa dipondah deui. Hiu keduk wadah. Si Daim jeung si Damin ting jererit cerig telig deug duanana ting cerig tulang leungeun katuhuna masing-masing raremuk sanggeus diadu jeung leungeunna Cekarungsing. Rek teu kitu kumaha sabab Cekarungsing ngaluarkeun setengah tenaga lapisanana. Ari si Ocid anu harita rada ngarengkog heula waktu nempo 2 urang baladna anu ting kocak teh. Jadi balangah teu nyadar lamun sukuna Cekarungsing geus asup najong kana beungeutna. Seak cebrot. Adah. Cerig ceug. Delik deug. Bru. Kosak. Les maot. Si beteungna hancur di jero lantaran Cekarungsing ngagunakeun setengah tenaga lapisan dina ngalepaskeun tajonganana. Alah, sia meot lur anak buahna. Cekarungsing ngaledek ka si Gopar. Atuh puguh we si Gopar jadi geuneuk beungeutna alatan ngemu amarah. Anak buahna nu tadina aya 20 urang teh kari 14 deui nu nyesa. Kitu oge kaasup si kitu oge kaasup si Daim jeung si Damin anu geus teu walakaya
sarta geus bisa dipastikan moal barisa tarung deui lantaran leungeunna raremuk. Tetela lumayan oge pengartina ieu manusia teh. Benar cek si Daim kamari kayak kieu mah. Kitu galecokna hate si Gopar dina mangsa harita. Kalah ngaholang atuh lur. Geus maning oge maning nu geluat jeung uing tuleh. Geus mending oge maneh nu gelat jeung uing teh ulah hayo bae nitahan batur geura. Geus sidik teu karuateun ngalawan uing mah. Itu geuning buktina kalah sarare dina taneuh. Komo itu mah tuh. Ayo we seserian kawas nu ebel. Jaka rungsing nunjuk ka si Damin jeung Daim anu keur puringisan bari humargung. Orang ajar sia. Siga nama sia teh can nyaho saha dewek. Si Gopar mencereng. Nya apal atuh lur ngaran maneh teh. Jamilun teh apan? Si Gelang babagig sawah. Kurang ajar. Besi ilaeng hayang nyaho. Dewek ya nu ngaranna Gopar. Si Gelang iblis teh. Jadugna para jaduk karaman. Oh, gelang iblis ari Sugante gelang babagig. Nya lamun bener jadug mah hayu geura tarung jeung uing geura. Keun bae barudakna mah cina diaradu jeung itu tuh. Ayo geura keluar ki. Sarengsena jaka rungsing nyarita kitu. Corelat kajleng kisarpa keluar tina penyumputanana bari mere komando ka murid-muridna. Serang. Tina hiumna rorongkunan harita keneh barudak ngora lembur jati ngora ting